langkung tipayun semangga urang sami-sami sasarangan marangan sadayana masih kena dipeparin kesehatan antukna masih kene biasa ngariung mungpulung paamprok jong Islam sakur-sakur adat anu sae numutkeun syariat agama Islam insyaallah bakal janten kasayan oge khusus kanggo urang sadayana umumna kanggo balarea amin ya Allah ya rabbal alamin. Prosesi siraman dikawitan ku ngecakeun aisan nyataanna ecagan pamungkas tinu janten ibu tinu janten ramaana rehing ibuna parantos ngadidik tileutik ngajar ti budak duwi kasawa dewasa teu waleh diasuh diaping dijaring duikeun ka ayeuna anjeunna ieu bakal calon panganten istri teh sejak bade ngalumangsungkeun akad pernikahan bilih kungsi nyusahkeun bilih kungsi ngagareuwahkeun nurih ati nemrak mamaras kanu janten indung kanu janten rama kanu janten dulur-dulur sadayana tayuna dinten ayeuna proses siraman mersihan raga sukmana mudah-mudahan sing cilik putih celak herang caang bulat 14 jalan gede sasapuan sing bras naratas kana jalan kahadean oge para sesepuh anu sami rawuh di patempatan kita mangrupikeun simbol tina 7 dinten anu baris ku urang sok disorang dina mingon-mingon anu sok ku urang lakonan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumalindung kanu maha suci Bismillah ngawitan hidung sumalindung kanu maha suci Gusti nu maha kawasa maha welas maha asih sembaheun urang sadaya lahir teu makening batin raja doa medar angin Allah dina ati anu wening ejeng rasa nu rumasa payudon hidup nyataana hiji anu ngawakilan janten bapak anu sagedegeunana eta indung sok sanaos indung kawalon tapi anjeunna geus mikanya mikadideun ka anjeun ngadidik ti leutik ngajar ti budak duwi kasawa dewasa ayeuna sok sanajan teu kungsi ngandung tapi kanya kadideunna nyageut kageur pikeun anjeun geus lamun cek paribasaana indung 8 bulan lamina ngandung nangkuk ngarasa ripuh nangkarak ngarasa parah nyangigir ngarasa nyeri nepikeun kababarkeun jadi anakna luhut aya kesang mandi getih guyang darah geus sok sanajan indung teu ngalaman ngarasakeun eta pikeun anjeun tapi kanya
kungsi anjeun tanyakeun da kamelangna di unggal beurang unggal peutingna teu boleh dianterkeun ngalangkungan doa ka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nguningkeun ummi abi indung bapak indung tunggul ning rahayu bapak tangkalin derajat ta ayeuna aya bisa hareupeun anjeun bisi kungsi kanyerikeun atina bisi kungsi kakecelakeun cimataana alatan kucewa alatan tugenah ku basa ku sentak ku polotot jeung ku laku lampai hirup hidup saeuleut gumelar di alam dunia babarengan jeung indung jeung bapa sok geura aya nagara direskeun men kahampurana kami janten ibu tur ka janten bapa. Bakti tinu jantan urang kalih pikeun ibuna cirning kanyaan kadeudeung nu nyangreuk bageul di antawis duanana mudah-mudahan sing bisa mareuman seuleuh neraka kabagjaan pikeun arah kaluhutan diri rumasa diri gagabah nagadabah kana maras jeung tugenah kana manang mama sayalah abdi gumelar di alam dunia diasuh dididik leutik belajar ibu muda karasa belaana karasa kanyaanna ku abdi mama sok sanajan abdi lain anak pituy tapi gerentes kalku nyata nuhun geus miara geus mulasara nu jadi anak mama sing sehat sing panjang yuswa di abdi sajanihunkeun siapunten sok sanajan inten sagade gunung emas sarua sagara nu fungsi kapulang tarimakeun nu jadi anak abdi teu wae ngagaruakeun teu wae nyusahkeun teu jadi indung hapunten Bapak ieu tawis bakti ki abdi mugia sama paosna salah wasa urang sing aya dina kaberkahan mugi Allah Subhanahu wa taala abdi panginten dina dikeun enjing sejak amitan pilih isu pagetot teh fungsi paamprok jonghong padu irung jeung jadi irung daestu ning geus boga panutan kudu bakti nu jadi bakal salah sok sumpeng geus anak mau jung hirup sing nanjung sing tinemu bagja hampura ti mama bisi can kungsi boga kahayang kacumpona da geuning sakieu kamampuan bukti nanti nu jadi indung cek paribasana dipencet kadon mereh gel geulis lamun teh anjeun boga kahayang can kungsi kacumponan jiga anak-anak mulian tapi kanyaah kadeudeuh mamah teu waleh diantengkeun ngalangkungan doa ka pangeran unggal beurang unggal peutingna teu waleh dina hujan teu waleh dina panasna neangan kasabna neangan itu ieu napikeun kabagjaan anjeun jung geura teangan ku anjeun peupeujeuh rumah tangga mah nu jago kabeh oge diajar geulis sok geura sing nanjung sing tinu bagja rahayu doa ti mama pikeun anjeun cekap sok ayeuna awis bakti sok sanaos diwakilan ku janten rakana tapi ku saresna tapi
ieu tawis bakti anu janten urang kali mudah-mudahan sejanten ciri bakti na ieu urang kali. Kawabilah drama hapunten abdi bisi salami abdi jumeneng gumelardi alam dunia teu boleh nyusahkeun nu jadi dulur teu boleh nyusahkeun nu jadi lancip anu jadi tetangga pikeun kula warga nu mesti aku bapak tapi geuning karasa nyatana kanyaan dampal sampean mama dampal sampean aa dilengkahkeun bari teu apa dirasa nyerieuna melaan jadi neng melaan abdi dina sakumaha kahayangna mun ieu sing sehat sing panjang yuswa sing baraja ti abdi ngajajakeun doa ieu tawis bakti ti abdi nya nggak sungkem sok. Didoakeun Pak sing bagja sing pangih jeung nu dipihara ku anjeun isuk jaga ning geto lamun anjeun pangih jeung kabagjaan beubeujeuh ti aa sing bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah nganteur kanu poekeun ngajait kanu diteuleun tetep kaharep saat adi lancep butuh ku anjeun boh tanaga boh pikirana boh hartana lamun boga sok bikeun da geuning kitu jalma mah anu jadi balitungan teh iwal ti mangpaatna amal solehna jeung ti ati mama meureun bebeujeuh ulah daek ninggalkeun ibadah eta kewajiban ka pangeran numutkeun Al-Qur'an sinareng pasunatana jung sing jadi istri nu bakti bikin caroke cekap rum arum sari pamatrining rasa suka pangadilan saperlambang sabadara kanyaah kadedeun tunjangreun pagi mugia salawasna sok karama tetep kadedeun hidujankeun rama geulis sok sanajan ayeuna geus teu walat aya geuning kanyaahna mah teu boleh nganteurkeun pada sakumaha tanda doakeun ku anjeun mama bapak sing sehat sing parajang yuswa ya sok bibi, teteh, mama, aa bedi tunang meureun adi alo bisi kungsi kasintreuk kasentang tabeureuhkeun atuh bisi kungsi anjeun ngaripukeun nyusahkeun menjadi dulur sok geura ayeuna kedalkeun mugia urang sadayana sing ngerus kanu alus netes kanu hade kasur putri sutra kuning regan sutra kencana silih lubarkeun papadana dikeun jalan kahadean jaga pahareup jung doa di dulur doa ti baraya dilanceuk ti bibi ti kuat di mama, di bapak nganterkeun pikeun kebahagiaan anjeun ayeuna masih kene bisa babarengan isu pake mobil cantahan ya sok sebaga urang sasarangan jajak ka tempat pangibahan
kawitan ku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.